Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, simkuring menuju aya di teras Sukabumi. Hoyong ngalusur ya. Spot anu sae karena masih simkuring nu aya ka dieu. Tapi ari perkawis ngaran Cikapulu mah tos dina ceribatin teh atos lekat gitu, lekat tos terang lah gitu ya. Udah kumpul menuju aya. Tah urang kebiasaan selalu suka gitu ya. Orang pakai itu kita dua capainya Bantar teh sauna 28 km ya ke Cikapulu teh ajeuna dilihatkeun dari sekolah itu. Karena orang tinggal di wae sabudeureun taman teras Cikapulu ajang nyebrang gitu ningali situasi biasa, oke orang kapal hidupnya ya jadi juga ayat bersih ya bersih tanpa cantiki rutinanya jadi bersih atau jadi bereskan ya orang nyebrang ke jembatan berem jembatan merah gitu ya kapal hidupnya tapi setelahnya simpuring koyong nyutat Cikapundung anu terkenal di wilayah Jawa Barat. Kunaon keterkenalanana populerna. Margi diterkenalkan, dipopulerkan tina rumpaka kawih ya. Sahan parantos nguping atanapi ngadangikeun kawih anu teu birek deui gitu ya. Anu judulna Cikapundung. Cikapundung Walungan di kota Bandung katanya di seterasna kota Midang kota pang pila sebagainya ayat tah ku kecap Cikapundung Walungan di kota Bandung eta tina sisi literasi tina sisi sastra ya ngiring populerkeun kumaha ieu salah-saeus aliran sungai aliran Walungan anu aya di sabudeureun kota Bandung. Anu kedua, Cikapundung akan dicanak tina secara toponimi gitu ya. Dicanak tina tangkal Kapundung. Ya. Tangkal Kapundung anu sapertos bintoy. Anu ayeuna nuju dirintahkeun deui kepada Cikawanoh ku masyarakat rea. Yen urang Sunda teh masihan ngaran teh sumber gaduh maksud tertentu henteu asal masihan nami gitu ya tapi gaduh makna anu katalina antara ketergantungan manusia jeung alam sabudeureunana. Margi urang Sunda mah di mana-mana upami masihan ngaran ya secara tradisional gaduh maksud nu dicantelkeun kana kejadian-kejadian alam di sabudeureunana. Dan sesuai kan secara hidroponik karena cai yang kedua karena tetangkalan flora ketilu karena sesatuan fauna obat karena geomorfologi kontur tanah. Nah ini kan dia perkawinan atau proses dua namaan antara Cikapundung sareng cai jadi Cikapundung ya. Jadi nyanak hidroponik sareng flora Sunda. Jadi upami hoyong ninggal kabun haran sisi kogisi urang Sunda, pangawar urang Sunda, anu salah-saeus dina unsur budaya. Tinggal ieu ngaran tempat. Itu sapertos ngaran tempat ayeuna anu teu kahartos urang, anu basa asing, naon maknawina. Sedangkan kalau kapungkur karuhun urang terus leres-leres nempatkeun pangoruna secara alami tapi oge ngarekam situasi sosial budaya sareng aturan alam. Jadi hebat pisan nang Sunda teh. Ieu we bukosna tina buku tanaman berguna di Indonesia anu pengen ditempelkeun ku urang sekolahna itu hampir 3.000 kecap ngeunaan Flora Sunda 2/3
tos gaduh nami Sunda anu diserapkeun ku ayeuna tina informasi-informasi masyarakat Sunda sabudayana. Kamina Gunung Gede, Kepulauan Perahu, Malayang, sekarang gunung-gunung Sunda di sana. Jadi tanaman berguna di Indonesia teh 2/3 dicanakna tina tara Sunda. Terus ngaranan itu suku-suku lah termasuk kami yang Cikapundung. Ya orang kabupaten nama. Tangkatan tinggi tangkal gunung mobil. Para pemirsa, Cikapundung teh seueur pisan nyanak carita. Ya, di ngawitan kuluna dugi ka engke tengtuna seueur carita. Dan tapi carita ya 2 cerita penting anu tina sisi tataran sejarah. Ya, anu kahiji upami urang nyuk ceruk Bujanggamani atau nabi naskah Bujanggamani. Dirinya urang bakal menakan jejak-jejak atau tapak-tapak anu kantos dilengkahan, dilalampahan ke Bujanggamani. Nyata aya 3 pasir, ya pasir Palasari, pasir Langlayangan, sareng pasir Pala. Ya, anu Langlayangan ke mungkin janten Manglayang, gunung Manglayang, lajeng Bukit Pala janten Bukit Tunggul, anapun Palasari tetap masih Palasari. Tah dia pertemuan 3 bukit ieu, 3 pasir ieu, Bujanggamani dia menakan walungan. Disebut walungan Saunggalah. Tah rupina harita mah nami ieu sapanjang babantan walungan ieu teh disebutna Saunggalah. Anu ayeuna janten Cikapundung teh. Anu kadua ieu patali sareng sejarah kolonialisasi. Urang sahasin teu apal karena perpindahan pusat ibu kota anu kapungkurna di Dayakolot nya minangka ibu kota provinsi lajeng dialihkeun ya atas perintah Denres ka pusat kota Bandung ayeuna anu bangunanan terkenal nyata Gedung Sate. Tah eta teh patali sareng walungan Cikapundung ya anu harita mah mungkin teh can saperti ayeuna seueur ngaluap, seueur meluap, seueur caah kecaahan gitu ya. Tapi alami wae gitu nya, alami wae. Teu aya kabejakeun kan Cikapundung zaman harita kecaahan lantaran di alihkeunana pusat pemerintahan teh sanes lantaran perilaku alam. Tapi lantaran parentah dia terus supados kontrol di Batawi tetep diteuing. Nah, gitunya fokus dari kota ini. Jadi Cikapundung mah biasa saja gitu. Ngamalir daya amuk, daya caah. Sekarang saja bina normal-normal wae. Nah, terus nanya, ya bakal batari sareng uga anu nyarioskeun yen Bandung bakal najung upama gunung di Cikapundung wangsul deui gitu nya wangsul deui. Ya. Jadi kira nanjungna Bandung, kira itu nanjung tapi nanjung kejayaan benernya. Nah pemimpin deui rupina ka mana? Ka Dayakolot. Tapi tetap udah direstorasi, kira dilereskeun, kira di naon diperenahkeun deui. Bagi ayeuna seucacahan teh kan lantaran seueur wawangunan anu pasolengkrah teu ngimbang kana aliran walungan anu upami dina musim hujan debitna kalintang abdi. Nah ieu mah salah satu interpretasinya kumaha uga eta biasa dilerapkeun kurang ningali kana situasi pajamanan kiwari. Supados urang aya dina kajayaan. Tarupina eta carios ngeunaan Cikapundung ya. Mungkin aya keneh ya. Kayak keneh.
pokoknya orang terasik wae apa itu jelajah Cikapundung. Pemirsa di dia ya petanya. Jadi aya sekilas di Cikapundung ya kawasan konservasi, kawasan wisata, sareng kawasan pemukiman. Dan lumayan oge kanggo ekowisata mah gitu ya. Upami memang harus diolah antara pekokolakunan. Jadi aya seratan kumaha peran jeung kalungguhan Palungan Cikapundung, Sungai Cikapundung ya. Jadi kata saya data teknis Sungai Cikapundung dia dimanfaatkan aya tilu hal kayak jadi objek wisata. Kedua dianggo kanggo air minumnya bisa disuling lah tangkosnya. Katilu aya janten sumber listrik. Keopat aya minangka sarana irigasi pertanian. Ternyata leres tadinya di Gunung Tangkuban Parahu tayanya sareng di Gunung Bukit Tunggul ya sumber mata air teh. Jadi engke pas sambung di dia di Tahura ya dia ngalangkungan Gunung Putri terasnya ngamalir ka dieu ya teras ngalangkungan Tanjung Sari teras ya Palembang nyambungna oge di dieu di Tahura. Oke saur ketua Parman ya ada gelar kopi Kusumawardana nami Cikapundung teh saurna sanes di dieu canakna sanes di dieu canakna sanes sapanjang da dieu sareng dieu tapi mungkin di dieu margi di dieu aya lembur ya lembur Cikapundung dan engke sapanjang babantar ieu sapanjang babantar Walungan sadang Walunganana disebat Cikapundung itu ya. Saya ngalangkungan Cidadap ya ngalangkungan Coblong Bandung Wetan terus Rego Lengkong Bandung Kidul dugi ka daya kolot ya anu masalah wae ya Cikapundung salah sawios Walungan anu aya di puseur daya Bandung anu memang kedah dijaga kurang sedayana ya. Jadi ya ge ningalikeun aspek-aspek peninggalan tina Danau Purba teh para mirsa. Danau Purba atau senalika Danau Purba saat itu kan aya sesa-sesana. Jadi bisa walungan-walungan, seke-seke, ranca-ranca. Mata kurang sudah mau utamina di Wongkon Bandung sareng Priangan seueur nami anu ngaweci gitu ya cai anes ciretis tapi cai anu memang jadi sumber kehidupan sekarang asal muasalna daya Bandung teh pantina Danau Bandung Purba teh ya. Tadi saya ya termasuk Palungan Cikapundung anu masih kena aya. Jadi ngabukteskeun kejadian alam anu sadetulahan pakakan teh masih kena aya buktesan kita ayeuna tur kedah dirawat. Rupina ageung pisan manfaatna Cikapundung teh kangge kehirupan balarea ya. Begitu kumaha urang kan butuh cai. Komo tatanen, komo masyarakat gitu ya. Kanggo pertanian, kanggo perikanan, lalau mungkin oke dikondisikan kanggo jaring ya atanapi peternak ikan anu dina wawadahan. Jadi Cikapundung ageung manfaatna ayo urang jaga kebersihan sareng tagawargi kahirupanan. Ulah dikotoran, ulah ngadamel polusi ya. Ulah mijeun sambarangan, kita sambarangan tapi tidak dijaga, dipikanya dirawat kurang. Para pemirsa, orang terus aya di tungtung tamannya, tungtung taman. Tapi ia watesanna sareng babantar Palungan Cikapundung. Nah, biasa ditinggal ya, Palungan Cikapundung. Pan urang terus terang, naon ari hartosna Cikapundung teh buah tangkal buah anu sapertos bencoy, buku, ganteng, gitu. Nanging di dieu saudara tadi naros dacan di pelak. Saya namanya aya dihadirkan lah supados masyarakat ulinya jadi disebut tangkal Cikapundung teh anu engke
ngajembaran jantan nami walungan ya walungan Cikapundung ayah betos nah gitu ya orang melarinya ke Hanawi ayah di Tahura atanapi di Taman Sari atanapi anu ya gitu ini Cikapundung iya teh walungan iya teh disebutkan Maos di Payun panjangnya 28 km ya tinggawitan Lembang Dudika Dayakolot anu seueur banjir kebanjiran tah upami para pamirsa nongton tetapi tinggal tayangan YouTube Simkuring anu Maribaya tah eta teh ka dieu nyambungan ya Maribaya teh nyambungan ka dieu tapi kuluna memang teu bubur di Lembang beras ka Dayakolot. Ieu pamungkasna meureun biasa daripada ngalalau pami aya gitu ya. Tapi kangge ngojai sareng segala rupina mah aya mah lah atos naon namina teh terkontaminasi gitu nya ku polusi-polusi anu aya dina cai walunganana. Tapi upami ningali budah teu aya mah dan teh sapakah kamari di Maribaya nya dina konten Simkuring di Maribaya di budana seueur pisan hartosna leres eta atos polusi. Ieu Kutina atos aya kesadaran margi di dieuna aya teras Cikapundung teh. Kutina di ditu ge rada perhatoskeun kehidupan sapanjang babantar Cikapundung atanapi gas daerah aliran sungai. Itu pemirsa mangga sakunuhun ka tepang deui dina konten salajengna Simkuring ti teras Cikapundung ngaturkeun wilujeng nonton tayangan.